Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra-mitra, aturan wilujeng wengi, panabde sareng Kang Arit dina acara dongeng Sunda. Kang Arit bade neraskeun mitra hanca wengi kamari anu dina nyadak judul nyaeta Mamala tina tanah kuburan. Kumaha ye jucungna dongeng Sunda atanapi carpon Sunda karangan Bapak Muhtar. Kamari teh mitra dina sarika hiji nyaeta nuju nyarioskeun Mang Adut anu tos mulih ti Aki Gantar. Di kadinya mitra kamari teh nya mitra supados teu nyangkolong ti kana waktosnya teu setting baceprot enggak dongeng Sunda Mamala tina tanah kuburan urang kekawitan bae der kituna teh dina leumpangna meningak gede hayang geura nepi ka imahna sidik nama ngadut dina leumpangna teh satengah lompat pada jam 10 penting Mang Adut geus nepi ka imahna napasna meuni haheho nangongna geus baseuh kesa anu saterusna Mang Adut kaketrok kana pantai imah. Di jero imah kadenge aya sora anu lempang pur kadenge sora anu muka kunci imah rai panto muka Mang Adut terus asup ka imah kitu nate bari nyusutan kesang anu ngagarajat tina tarang kumaha Kang hasil itu cek piayung geus teu sabar hayang apal kana hasilna. Hasil ayung, hasil ari hasilna mah ana aya syarat anu rada berat itu. Berat gaji dari Akang mah itu cek Mang Adut. Berat kumari Akang jo berat teu pararuguh. Iya ayung iya. Ari syaratna mah anu saterusna nganderet Mang Adut nerangkeun tata carana anu dititah ku Aki Gantar. Dah gitu, Akang bingung gitu. Kuburan sahanu baheulana dukuntur gagah sakti mandraguna. Alah, Akang mah apa? Gitu cek Mang Adut. Manehna rada bingung sabab dan kapikir di mana ayana palebah mana aya. Oh, aya Kang aya kuburan mah nyata tonggohan pasir. Malahan mah eta teh kuburan teh lamun teu salah geus lila pisan. Malahan masuk pada ngajuk-juk ku balarea ari anu loba kadinya teh biasa minta nomor Kang lawan macet mak eta jalma baheulana teh hiji dukun sakti tapi kumaha Kang da ieu mah awewe kitu cek piayung. Aduh, buka beneran, buka beneran. Bae, rek awewe, rek lalaki, sarua wae cik Aki Gantar. Anu penting mah sakti. Jeung da Aki Gantar teu ngabejakeun syaratna. Yen ieu teh kudu awewe, kudu laki teu naon.
Tapi hari mana apa tuh tempatnya? Apa tuh Kang? Apa pisan? Tadi heula kungsi kadinya basa ngalasuluh. Ya, hari kitu mah. Ayo atuh urang ka ditu. Sabab cek aki gantar lamun ka ditu kudu jam 12 peting. Sedangkan ayeuna tuh geus setengah 12 itu cek Mang Adut. Hayu Akang hayu itu cek Bi Ayum. Atuh anu saterusna Mang Adut gancang ka dapur nyaeta rek nyokot bedog jeung rek nyokot tapas kalapa. Nyaeta keur meulemenyan kayak di ditu. Da poho mawa patre da tangtuna ge lamun rek kapas eta mah paroe. Sanggeusna beres crut duanana arindit nyaeta nuju ka kuburan teh. Kadia Kang, kadia jalana ulah ka lembur. Urang ka sawah we, itu cek Bi Ayum. Ya Ayumnya. Anu saterusna duana lalempang deui bangun anu rusuh. Beak pasawan beras kapasieun dirinya kacida. Oek mongkleng buta rajina. Ya barempet bojokut jeung akar sabab eta tempat jarang pisan kasaba ku jalma anu aya di lembur eta. Kadia Kang jalana itu cek Bi Ayum. Itu nate bari ngulibet ka belah kenca. Atuh Mang Adut terus nuturkeun Bi Ayum. Bari nyorotkeun patrena. Ari jalana harinya nanjak. Nyata nuju ka kuburan teh kaitung nanjak. Kayan didinya meni geuman pikasieun. Bulu punduk Bi Ayum jeung bulu punduk Mang Adut meni ngajeuwin. Rek Bi Ayum eureun heula. No Ayum oge eureun. Itu cek Mang Adut. Kang, sieun Kang. Aduh. Sieun Kang. Sieun. Tong sieun. Apa nana ya Akang? Ya Kang. Itu cek Mang Adut. Ada Mang Adut. Sarua manehna oge sieun. Ari tatur mimiti nyorocot. Atuh Bi Ayum maksakeun neruskeun lempangna itu teh bari muntang kana leungeun Mang Adut. Bari karasa sukuna teh asa berat. Asa aya nu menyang we itu udah rasaan Bi Ayum. Akhirna Mang Adut jeung Bi Ayum geus nepi anu dituju. Didinya mitra palatalanana kaitung lega. An paroe kumpul katambah loba tangkal kai anu galede mending ngaroyong ka handap nambahan pikasieun jeung nambahan keung di eta tempat. Ieu Akang kuburanana teh kitu cek Bi Ayum bari nunjuk kana kuburan. Kesang tiis mimiti ngorolok dina tonggong Bi Ayum. Nya. Itu cek Mang Adut itu natengan kek Mang Adut yuk hareupeun kuburan. Sila meni anak kak. Kitu deui Bi Ayum juk sila emok. Bari leungeunna muntang kana cangkeng Mang Adut. Mang Adut gancang nyokot tapas, nyaeta tapas kalapa teh terus eta tapas kalapa dijoengan. Maksudna supaya babari dina ngaduhukna. Geus kitu eta tapas kalapa disenget ku panekerna. Jadi lagi tapas kalapa teh geus surung geus ruhai ku nyaeta kuseuna. Terus ku Mang Adut ditiupan. Beres gitu Mang Adut ngodok
nyana anu pamereti aki gantar teh terus eta menyandi beuleum soramnya menimpa perepetan asep nangelun ka luhur itu nate mang adut bari nyarita mane ngilu mane ngilu mane ngilu ngilu ka kaula maneh rek digawekeun ku kaula itu cek Mang Adut ngomongna semono ngadek-dek beres ngomong gitu Cirihil ayo sora anu Cirihil sora namanya R kacida gitu aya haseup anu ngelun las eta haseup leungit cileuk hareupeun Mang Adut jeung Bi Ayu aya makhluk anu pikasieun wujudna bodas bari dikukuncung ari awakna dibeungkeut-beungkeut tilu tapi beungeutna katempo katempona teh katempo teu puguh teh tingali panonna dekok ari panonna boborelakan hurung siga panon hantu itu nanti bari mencerong ka Mang Adut kalayang gayabak kalayang gayabak eta wujud anu pikasieun teh kakalayangan di luhur keur kitu angin ngagelebuk dituturkeun ku sora anjing anu babaung nambahankeun di eta tempat gayabakan bari muter didinya Mang Adut mending ayek-yek komo ari Bi Ayu mah meh-mehan kelengeran lamun teu nanggeup maka Mang Adut digana mah beureunan geus kumaha anarita Bi Ayu asup ari beungeut asup kana kelek Mang Adut samping geus paseuh ku cai ompot ayeuna ngaranna Bi Ayum deui ongkosieun tapi nelek nempo muringkak deui bulu pudukna muringkak
mun urang mah meureun arek lompat teh bisa nya kapaksa we ngobus kitu meureunan pikiran Piayum dari naminasieun mah nya sieun we Dabung silila les eta makhluk anu ciciri hilang bari gaya banget teh les leungit teuing ka mana indit. Oh tuh mangadut gura-giru nyokot tanah eta tanah kuburan sakeupeu kitu na teh bari diasupkeun kana kantong. Ayo urang pulang ayo dong geus beres ayo kitu cek mangadut. Oh tuh barang ngadenge geus beres an korejak Piayum hodang an beureng Piayum lompat teh sadar yen jalan anu kadinya teh kahandap kacida nurutungna. Atuh Piayum sokona ti kos sewan anu saterusna ti gogoloncong kahandap. Untung harita sampingna ngait kana tunggul atuh awakna katahan. Terus Piayum udang itu nate bari nyengir rasa cangkengna jadi lain dikieuna kitu nate bari gegeron ke mangadut. Hayu kak hayu buru hayu kang hayu buru hayu mangadut menisoak manena anu aya di tonggo an sorangan an berembeng mangadut ge sarua lompat teh nyaho di hareup aya tangkal anu kacida gedena an keduk sirahna neunggar tangkal kai ngan kuak mangadut ngagok aduh si waduh teu kakek aduh ieu an konel mangadut kudang deui nyeri teu dirasa anu saterusna manehna nyorosedkeun awakna goe atuh jalanana ti karalait kana tunggul jeung kana agar. Deburung we mangadut geus aya di handap. Awakna geus pase ku kesang bari sukuna barabak tur gartihan. Ayo urang mulang ayo kitu cek mangadut. Gancang-gancang ngajak mulang didinya. Hayu kang hayu anu saterusna duana gura-giru indit sageusna ngaliwatan sawah anu tadi ngan brak mangadut jeung Piayum teh sirikna ngabebetkeun awakna bakat ku capek pahamna calawak dadana reng haprancung sanggeus rasa kasieun jeung kacaperea dalalar kok mangadut nyerita ayo mah urang ngawurkeun ieu taneuh teh aku taneuh kuburan teh bisi kaburu subuh kitu cek mangadut. Hayu kang hayu anu saterusna duanana carangkat mangadut jeung Piayum nuju ka kiosna Mang Komo. Barang nepi ka kios Mang Komo Mang adut luak dieu keula sieun aya jelema meureun nempoeun geus puguh mah eueuh sasaha eueuh jelema eta taneuh kuburan teh di aur-aur hareupeun kios ka tukang malahan mah kolong kabeh di auran geus beres kitu Mang adut gura-giru ngajakan pamajikanana ayo urang mulang atuh anu saterusna duanana gura-giru mulang di kios Mang Komo. Dekung silila duanana geus narpi ka imahna. Piayum terus muka kunci imah terus Piayum jeung Mang adut arasuk ka jero imah kek Mang adut diuk kituna teh bari ngahegak bakat becape rasakeun sia Komo rasakeun sia akan dari riwan ti kuburan dabungan sia tuh
wani-wani rek nyaingan garing kitu cek gerantos Mang Adut. Harita Mang Adut teu sare da memang sakedeung dige rek siap-siap nyaeta rek dagang. Manehna hayang geura apal naon anu bakal kajadian. Karena jam 3 subuh Mang Adut jeung Biayum geus tatatatan nyaeta rek dagang. Malahan mah Biayum poe ayeuna mah hayang ngilu nyaeta hayang ngilu dagang. Sabab Biayum ge hayang apal kumaha nu bakal kajadian ka kios na Mang Komo. Atuh Mang Adut jadi ulahkeun angguran Mang Adut nanya atoh we bakal aya nu mantuan dina dagangna jeung bakal aya batur ngobrol. Satengah 4 Mang Adut geus dadasar kitu deui nu sejen geus rame kudu daragang. Mang Komo ge harita sarua geus dadasar. Ngan aneh harita Mang Komo eueuh anu meuli hiji-hiji acan. Jigana teh daganganna teu katempo kudu rek balanja. Eueuh nu nawar-nawar acan. Malahan mah anu rek meuli daging ka Mang Komo kalakang ngahuleng. Anu andukna mah eta nu sok mareuli ka Mang Komo nya mareuli deui ka Mang Adut. Atuh Mang Adut meuni bungah kacida sabab daganganna ayu pisan. Eta ge aya anu nanyakeun ka Mang Adut, "Mang cenah ari Mang Komo na teu dagang?" Kitu ceuk eta jalma. Dijawab ku Mang Adut, "Oh, Mang Komo mapan cenah geus eureun dagangna." Kitu ceuk Mang Adut. Sangeunana we Mang Komo dina nyaritana. "Oh, eureun. Aduh, kanya-kanya." Kitu ceuk eta jalma. Oh tuh harita dagangan Mang Adut jam 6 isuk-isuk teh geus beak geus amrin we pokona mah teu nyesa saeutik-eutik aja. Geus puguh daganganna beak terus Mang Adut jeung Biayum baralik bari mawa hate anu bungah tur bungakeun. Hari-harita Mang Komo ngahuleng we bari nanggeui gado. Dagangan aing anu meuli teh. Waduh. Cilaka. Ye daging namur keneh kitu ceuk Mang Komo. Beginilah beki beurang atuh anu antuk nama. Mang Komo beberes. Nyaeta beberes daganganana. Daging di wadahan. Anu saterusna Mang Komo mulang ka imahna sadatangna ka imah antrek Mang Komo diuk dina teras imah. Awakna karasa lungse leuleus lain dikieuna sabab dina peuting ayeuna atawa subuh ayeuna panenna teu meunang duit saperak-perak aja. Bari kituna teh Mang Komo mikir, naha cenah. Atuh dina teu payuna piraku we atuh saparapat on mah nu meuli pan ieu mah lapur pisan. Ker kitu jol aya nu datang hiji awewe si orek eta teh pamajikan Mang Komo anu ngaranna Biuti. Atuh Biuti meneheraneun salakina dina dagangna ayeuna mah mulang teh meuni beurang pisan we. Jeung barang ret kana wadah katingali daging hayam masih keneh loba. Bok Biuti nanya ka Mang Komo, "Naha akang mulang teh meuni beurang ayeuna mah?" Coba nah eta dagangan masih keneh loba itu cek Biuti. Di jero
ngobrol na dong di luar bari bawaan eta sekalian daging ayam asupkeun kana freezer kitu cek Mang Komo kitu na teh Mang Komo terus asup ka imahna gek diuk dina kursi atuh bieuti gancang bawa daging ayam maksudna rek diasupkeun kana freezer kan barang dicabak eta daging ayam ubi uti kakenan leungeut ngadak-ngadak jadi bau nate katulungan jeung barang ditinggali bari jeu pilatung anu kacida lobana atuh BET mending ngaberi gidik kitu na teh bari ngajerit satarikna gegeran kasalakina atuh Mang Komo anu keur aya di tengah imah penireuaseun Akang ka dieu tempo Akang aduh Akang tempo Akang ieu atuh Mang Komo gancang nyampeurkeun ka pamajikanana aya naon Uti aya naon sok ngareureuh salaki itu cek Mang Komo dadak keuleuh ka pamajikanana teh tempo Akang tempo itu cek piuti itu nate bari tutunjuk kana daging ayam bari mempekan irungna ya bau barang red Mang Komo nampo menit calawak ulu pundukna cing puringkak bari sarua manehna ge mempekan irung sabab kaambe bau bangke rasa beuteung ngadak-ngadak seueur sebel eta bilatung menernyut Uti awas Uti awas ka ditu ka sisi awas urang piceun itu teh Mang Adut bari gancang neangan kain keur nutupan irungna sanggeusna meunang eta daging terus dibawa keluar anu saterusna diasupkeun kana lobang paragi piceun runtah atawa paragi ngadurukan runtah beres gitu Mang Komo gancang neangan kertas jeung mawa baju butut anu geus teu kapake anu saterusna eta daging ayam terus diduruk ku manehna nepikeun ka pareuna beres kitu Mang Komo asup deui ka jero kasampak biuti keur ngujar lambar itu nate bari pipi girindigan asa ginggiapeun meureun basat tadi nempo bilatung anu sakitu uteina Mang Komo diuk gigireun pamajikanana biuti nyarita Kang nah eta daging jadi bau jeung loba bilatung nah Kang itu cek biuti aduh teuing Uti asa teu kaotakan ku otak Akang kan tadi teh basa balik dagang rasaan daging teh masih kena halus seger nah aya naonnya asa teu kaharti itu cek Mang Komo Akang ayeuna mah wayahna da ieu mah asa teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal coba datang ke apa tanyakeun ka apa gede leutikna panapa manyaho kana urusan nu kararieu hari urang makan panon molotot bari teu nempo aduh sepok tosna mitra